Sabalikna ti Darmawangi, Joni tetului balik ke Jakarta, tapi milu nganterkeun anakna ka Tanjung Sari. Lantaran sieun kumaonam. Sajeroning dina mobil, Ramdan teu empes-empes estuning matak pikah riwangeunnaker. Beungeut sepa semu eueuh getihan. Dewi mah gawena jubajebi we. Ngadilakan ka Joni jeung Juarsi sabab harita sa mobil rejeung. Tah ieu teh gara-gara lalaki rucah. Mematak jadi jelema mah kudu asak jejehan, ulah dapet ngagugu hawa nafsu. Lantaran lain dirina wae dorakan nuntut, tapi turunan oge kababawa milu nanggung dosa. Ceuk Dewi sindir sambir sajajalan. Nyaeta kitu hawa nafsu mah kudu diperangan ku akal jeung iman. Tapi ku kitu na manusia mangan ukur dalem wawayangan. Nu musik malikeun mah deui anging pangeran. Ceuk Ibu Rupiah.